Assalamualaikum sampurasun wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nusami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Kitukeun ku Nyi Blorong teh Juhana langsung reuaseun teu miharep dirina dicueloskeun kitu bae taya nu ngaping da salila ieu memang diaping keneh kaselamatanana ku Nyi Blorong ratuna ratu nagara siluman kantanan alim ditinggalkeun mah Kanjeng Ratu margi kaselamatan kuring tetep aya di dili sarira cek Juhana. Tenang Juhana, kula moal ninggalkeun Andika oge batur-batur Andika anu tugas ngejalankeun kahirupan manusia sakumaha ilharna ngan poyah namun gagal ngalah tumbal ayeuna berarti hirup Andika moal lila deui dina wujud si Juhana bakal balik deui ka negara asal sedengkeun si Juhana anu asli bakal terus leungit di dieu sarta jadi arwah marakayangan sabab baena moal sampurna. Sumuhun kaula nun Kanjeng Ratu saenggalna sarati diri salira bakal diestokeun ku sim kuring. Juhana jadi regreg hatena baluweng teuing kawas tadi hatena henteu baluweng teuing kawas tadi ngan kari mikiran kumaha carana neangan wadal hiji budak anu can manjing dewasa atawa sahadapeun ti remaja. Carana geus aya diuteuk katut jalan pamikiran Juhana anu ngabogaan rancang lepas kontak batin jeung Nyi Blorong. Juhana terus dahar marangan Ceitoh teu lila saeutas beres daharna harita bat kadatangan tamu anu pupuntenan tetela Mang Diman geuning anu nyemah teh malah bari mawajang Ito budakna anu memang hayangan milu kebeneran keur pre sakolana mata harita terus we dibawa Mang Diman pangna nyemah ka Juhana lantaran aya maksud anu penting. Kieu ceritana Juhana teh boga sawah lega sababaraha hektar ku Mang Diman digade dipake melak palawija genep tahuneun 300 juta. Poe eta Mang Diman kapaksa menta ditebus lantaran butuh duit keur hajat. Juhana anu harita kadenge keur cumarita ditujukeun ka Mang Diman. Oh, jadi Mang Diman teh menta kuring nebus sawah hainanya cek Juhana. Mang Diman gancang unggek bari nembalan. Sumuhun kitu pisan manawi jang juju margi Mang teh priyogi pisan ku artos kanggo hajat nikahkeun si Cikal 2 sasih deui waktosna mah. Mugi jang wujud teu kaabotan eta oge pikeun nyumponan kahoyong Mang tembal Mang Diman kalayan Daria. Juhana tembong ngadon ngahulang malah bari ngareret ka Ceitoh bangun anu menta bong bolongan. Ceitoh surti pok harita maena nyarita. Pami kitu mah kapalai Mang Diman tangtos dicumponan sedengkeun ngeunaan artos mah aya ayeuna oge cek Ceitoh matak ngabungahkeun Mang Diman. Alhamdulillah nun pisan Nyi toh jeung uju nangging hampura Mang sakali deui nya margi ngadadak kieu yeuh teu nyarita heula ti anggalna. Mang Diman marah mai paromanana. Sumuhun teu sawios Mang Diman abdi oge ngartos untung deui aya artosna Mang janten teu kedah nunggu waktu anu lami. Oh nya ka urang mana si Cikal teh rikana Mang.
ka urang hilir nyai anak pupuh lembur anu peting kamari lemburna gujrud manggihan bagong ngadon susuluduk di imah warga dulur mang kebeneran urang hilir anu ngobrol teh mani hari wes-wes malah dan nanyakeun sagala rupa di lembur mang aya nu muja ka bagong teu cenah mun aya bejaan saha sabab dulur mang ngahajakeun nalungtik ka lembur-lembur anu nyurigakeun pikeun maranehanana. Juhana anu harita ngahulang sebenarnya mah lain mikiran tebusan tapi mikiran cara pikeun bisa ngawadalkeun budakna Mang Diman anu harita milu nyemah kaimahna. Kaget teuing Juhana jeung Ceu Itoh teh lantaran Mang Diman bet nyaritakeun kejadian penting tadi aya sakadang bagong di udag warga. Sanajan duanana ge ngarti Mang Diman teu apaleun sakadang bagongna Juhana. Kebenaran ya aing teu kudu hese-hese neangan calon keur wadal taya salahna budak Mang Diman we anu diwadalkeun ku diri aing jang itu anu memang umurna karak 8 tahunan puguh mejeuhna mun diwadalkeun. Mang Diman teu ieu curiga anakna bakal jieun wadal ku Juhana. Oh, kak kurang hilir syukur atuh geuning det jodohna budak teh kan kahade anya bisi aya deui sakadang bagong ka eta lembur sebab abdi duaan oge nguping eta beja aya sakadang bagong ka lembur hilir cenah lain kitu akangna. Ceu Itoh ngareret ka salakina anu harita ngadon ngahulang Juhana gancang sadar dina ngahulangna bari nembalan. Oh nya kuring memang ngadenge pisan aya sakadang bagong di udag warga tetela beja mah langsung nerkab nepi ka mamana mangnya cek Juhana bari teu paruguh. Nya eta sok aya paribasa bewer jalma mah leuwih harus batan goong mun aya naon-naon anu kajadian di hiji tempat pasti tereh nerkabna ka mamana kadang sok bari dileuwihan ku bohong eta beja teh jang uju. Mang Diman unggek bari ngawalon. Nya kitu pisan Mang teu aneh ngaranana oge kalakuan jelema. Oh nya ayeuna sawah teh ku kuring langsung ditebus sarta mudah-mudahan niat hajat Mang Diman aya dina kalancaran. Juhana memang embung kepanjangan ngebahas kejadian tadi penting gancang nyaritakeun deui obrolan anu pokok. Mang Diman paromanana marah mai pamaksudanana tetela bakal hasil. Juhana cengkat tina tempat tiukna rek nyokot duit tapi salain ti eta ya deui anu muter dina otakna pikeun gancang bisa ngadalkeun jang itu kumaha bae caranana. Tapi teralila Juhana mikirna teh sabab kodratna siluman atuh matak teu kudu lila mikir manehna boga ilmu bawaan ti alam siluman mangrupa ilmu warjit anu bisa ditenden dina inuman atau wadahareun anu kudu kadhar ku korban. Kebenaran di kamar teh aya dahareun budak ngan anu mahal. Kerenyem Juhana mapatkeun jang jawokanana gesan babakti ka para siluman cukup teu kudu ngayakeun sasajen. Ti kalerna heug jurig tular, ti kidulna heug jurig tuyul, ti wetana heug jurig setan, ti kulonna heug jurig tetelon. Datang adik angke malam sarasa cokot ieu wadal hiji budak anu masih kene bersih ngaranana Ito. Kula anu ngabdi ka Nyiblorong beres pabaktina. Harita Juhana norojol deui ti kamar bari ngajingjing koper eusi duit 100 juta. Laju diteunden dina luhur meja sina dibuka sarta diilikan eusina ku Mang Diman. Ieu jang masihan. Juhana ngasongkeun dahareun teh ka jang Ito, ku jang Ito gancang ditarima. Sedengkeun Mang Diman mah ngan ukur ngareret bari nganuhunkeun ka Juhana.
Mangga gera buka koparna Mang Diman, tingali bisa aya nu kurang Juhana nitah Mang Diman supaya gancang muka koper, terus ditinggalian duitna bisa aya nu kurang. Mang Diman teu kaleket jepret buka kunci koper, duit bereureum mani ngentep gepokan saliwat ge ku Mang Diman geus bisa kahitung. Duit teh memang moal kurang ti 300 juta. Memang geus biasa deui Mang Diman ningali duit anu sakitu lobana teh dina koper. Kumaha cek Juhana deui bari neuteup antep ke Mang Diman. Atos jang ujuk, ieu artos teh moal kirang ti 300 juta cek Mang Diman. Nah moal dihitung deui kitu ngara leuwih yakin ka Mang Dimana duit anu aya dina jero koper memang sakitu jumlahna. Tapi ketang ari kuring mah moal nepi ka nipu, jadi eta duit teh nya moal nepi ka kurang. Nyata kituna mah Mang percaya pisan ka Jang Uju teh, beraku ka Mang arek tega ngabohong. Ayeuna langsung we nya Mang teh arek balik Jang Uju, arek terus aya badamikeun jeung keluarga mahetkeun rancang pikeun ngalaksanakeun hajatan teh. Omat Jang Uju jeung Nyi Itoh katut budak kudu aya hadir nyaksian mangsa dirapalanana budak Amang. Kade ulah nepi ka henteu datangnya sabab Jang Uju mah geus dianggap keluarga ku Mang teh, geus lain nganggap anu sejen. Mangga Mang Diman, mangga kuring bisa keluarga pasti datang Mang, pas engke waktuna tong salempang cek Juhana bari seuri. Nuhun tah kitu Jangnya, nuhun ya duit ditampi ku Amang nyalira nyanggakeun sawah gadean ka Ujang. Ngagade sawah teh panginten mung duwi ka danget ieu waktuna sugan kaharepna Mang boga deui modal pikeun ngagade deui sawah anu Jang Uju. Sekali deui omat tong hilap engke waktuna nya kabeh kudu datang ku Mang ngahaja di bejaan ti ayeuna keneh, sabab engke mah bakal hariweuh nguruskeun itu ieu omat pisan Nyi Itoh Jang Uju nya omat. Mang Diman mah bener-bener ngaku dulurna teh ka Juhana, malah ngeukehan kudu datang dina poena jadi saksi anakna anu awewe baris rendengan dina bulan hareup. Tapi sebaliknya Juhana memang teu boga rasa kemanusiaan, teu puguh siluman atuh anu nyamur jadi manusia. Matak tega delaka nyebakeun budak Mang Diman ka siluman teh. Bangun tumanina we taya ganjelan kana pikiran anak. Tapi ketang tong boroning pangkat siluman bat panusa oge anu dikawasaku hawa nafsu, geus teu mikirkeun rasa kamanusiaan, estu mentingkeun keneh diri sorangan. Itu baik pamajikanana teu ieu apaleun salakina boga niat jahat numbalkeun Jang Itoh ka para siluman. Mang Diman sanggeus cukup aya didinya terus pamitan balik ka lembur bari teu kacaturkeun deui kumaha di jalan harita. Geus nepi balik ka imah. Bimaya bungaheun sabab duit gadean teh hese balik deui nalika keur diputuhkeun. Mang Diman jeung Bimaya saterusna baradami ngeunaan dirancang saterusna mangsa acara hajatan bakal lumangsung bulan hareup. Lebe geus dibejaan ustad anu sok narima ti pihak lalaki geus dibejaan yen tanggal saanu oma tong waka narima uleman ti sasaha. Sabab Mang Diman butuh waktuna pikeun ngahijikeun anak sina ngarumah tangga dina tata cara luyu jeung pituduh sunah Rasul.
Itu iya sagala rupana diatur ku maranehna duaan katutku keluarga sajena anu milu nguruskeun ngeunaan nyieun uleman jeung sajabana. Malah lain kitu bae harita anakna nyaeta Nyi Salamah anu bakal jadi panganten bet aya kahayang yen dina acara engke poena teh hayang aya hiburanana naon bae asa rame. Nyi Salamah boga duit leuwihna keur hiburanana mah pameret di calon salakina anu sarua hayang hiburanana acara rerendengan teh jeung kabeh tetela nya tujuan oge kana hayang Nyi Salamah kanahan jakal dina poe harita kaayaan jang itu anu keur kaancam bahaya kaselamatan jiwana teu kaperhatikeun ku kabehna oge ku kabehanana oge sabab sibuk ngurus-ngurus keperluan mangsana engke sajat jang itu deui atuh da teu katara aya tanda-tanda nyalampangkeun keluarga tetap normal seperti biasana. Reup wanci peuting kabeh geus salare tibra lantaran capek balas kuncad kincit kitu ka dieu na tugasna masing-masing. Pokona mah sapoe moket daya anu cicing imdi imah. Di luar langit kaayaan mardong alias poek pongkleng taya bentang hiji acan anu tembong di awang-awang. Tampolanana mah bulan oge teu kaciri sapotong-potong acan kahalangan ku mega hideung anu kandel real tanda arek turun hujan dina kaayaan keur kitu di luar ngadadak angin ngagelebuk tarik pisan pating saleor nembragan tatangkalan jeung dangdaunan anu pating planot pauruntuh. Di kejauhan ngadadak aya suara anjing anu babaung mata keung. Warga pangeusi lembur anu saasalna can sarare oge ganca ngarasup ka anggona masing-masing lantaran sieun loba dedengean di luar. Anu ngaronda biasana mah sok aya harita mah eueuh saurang urang acan kabeh geus ngampih ka imahna sawang-sawangan. Keur kitu ti kaanggangan kadenge aya suara delman asup ka jalan pelemburan anu kudana disada hieman mungguh mata kukurayeun anu ngadengekeunana kenggena kikincringan disada. Aneh sakaweh pangeusi lembur mah bisa ngadenge kaayaan di luar tapi di jero imahna Mang Diman mah ukur jang itu hungkul anu ngadenge kaayaan di luar teh anu sok padahal mah jang itu teh keur sartibra ngadadak sapasang panonna puncelik polotot bari hudang tina sarena bangsa di luar aya sora awewe anu ngirung ngomong ngageruan ka jang itu cak kurang udah heula.